Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ifu kudu ngahampura aranjeun anisa innas ka pirang-pirang awewe jalma-jalma. Ta'ifa maka ngahampura sahanisa ukum pirang-pirang awewe aranjeun. Wabirru sareng kudu nyieun kaalusan aranjeun kabeh aba akum ka pirang-pirang bapa aranjeun. Tabarrokum maka bakal nyieun kaalusan ka aranjeun saabna ukum pirang-pirang anak aranjeun. Paman mangka ari saha jalma atahu eta ngadatangan ieu eman. Atahu eta ngadatangan ka ieu eman saha akhu dulurna ieu eman mutanaswilan halna anu ngalepas pal yakbal mangka kudu narima ieu eman zalika ka itu akhu minhu tina itu mutanaswilan muhikon eta benar kana bukti itu akhu au mubtilan atawa eta anu batal. Pailam yaf'al mangka lamun henteu migawe ieu eman lam yarid maka moal datang ieu eman alal haudi kana talaga kautsar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakim Imam Hakim an Abi Hurairah takatam piti Abi Hurairah. Alimu kudu ngawurukan aranjeun kabeh auladakum ka pirang-pirang budak aranjeun kabeh asibahata kana ngojay warimayata sareng kana papanahan. Wani ma'lah wal mukminati sareng pangalusna pangulinan awewe mukmin pi baitiha di imahna ieu mukminah teh al migzalu ari ninun. Wa idza da'aka sareng di mana-mana ngundang ngagero ka anjeun saha abawaka indung bapa anjeun paajib maka kudu ngajawab anjeun ummaka ka indung anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami. Amalul jannati ari amal ahli surga asyidku eta bener. Wa idza sodaqo sareng di mana-mana bener saha al abdu hiji hamba birro maka jujur ieu si abdu. Wa idza barra sareng di mana-mana bener ieu si abdu amana maka iman ieu si abdu. Wa idza amana sareng di mana-mana iman ieu si abdu dakhala maka asup ieu si abdu al jannata ka surga. Wa amalun nari sareng ari amalna ahli neraka al kazibu eta bohong. Wa idza kadzaba di mana-mana bohong ieu si abdu. Wa idza kadzaba di mana-mana bohong sa al abdu hiji jalma fajaro mangka lacut ieu si abdu. Wa idza fajaro sareng di mana-mana lacut ieu si abdu kafaro mangka kufur ieu si abdu. Wa idza kafaro sareng di mana-mana kufur ieu si abdu dakhala mangka asup ieu si abdu annaro kana neraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad Ali bin Umar katam piti Ibnu Umar. Alaika kudu netepan anjeun bittaqwallahi kana takwa ka Allah taala. Fa innaha karana sayaktosna itu taqwallah jima'u kulli khairin eta kumpulan sakur-sakur kaalusan. Wa alaika sareng kudu netepan anjeun bil jihadi kana jihad. Fa innahu mangka sayaktosna itu jihad teh rohbaniyatul muslimina eta dipikasieuna pirang-pirang jalma muslim. Nata ka surga wa qarraba wa ma sareng kana perkara qarraba anu ngadeukeutkeun ieu ma ilaiha kana itu jannah min qaulin tina ucapan au amalin atawa pagawean. Wa uzu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti minan nari tina neraka. Wa ma sareng perkara qarraba anu ngadeukeutkeun ieu ma ilaiha kana itu nar min qaulin tina ucapan au amalin atawa pagawean. Wa as'aluka sareng nyuhunkeun abdi ka Gusti mimma tina perkara sa'alaka anu nyuhunkeun ka Gusti bihi kana itu emak saha Muhammadun Nabi Muhammad. Wa a'udzu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti mimma tina perkara ta'awadza anu nyalindung minhu tina itu emak saha Muhammadun Kangjeng Nabi Muhammad. Wa ma sareng perkara qadaita anu masti Gusti li ka abdi min qadain tina pamasti faj'al maka muga ngajadikeun Gusti akibatahu kana akibatna ieu ma rusdan kana bener. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari anis sayyidati Aisyah katam pitasti sayyidah Aisyah. Alaikum pek netepan aranjeun kabeh bil ibkari nikah ka pirang-pirang parawan. Fa innahunna mangka sayaktosna itu abkar azabu
eta leuwih tawar naonana afwahan cangkemna wa antaku jeung leuwih bersih naonana arhaman pianakeunana wa askhanu sareng leuwih loba naonana akbalan anakna wa ardo jeung leuwih ridho bil yasiri ku barang saeutik minal amali tina amal. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim an Ibnu Umar katam piti Ibnu Umar. Alaikum kudu netepan aranjeun kabeh bisyidqi kana bener. Fa inna syidqa mangka sayaktosna bener yahdi eta nuduhkeun ieu sidik ilal birri kana kahadean. Wa innal birra sareng sayaktosna kahadean yahdi eta nuduhkeun ieu bir ilal jannati ka surga. Wa ma yazalu jeung teu eureun-eureun sarojul hiji lalaki yasduku eta bener ieu rajul wa yataharra sareng nya-nyaan ieu rajul asidqa kana bener hatta yuktaba sehingga dituliskeun ieu rajul indallahi munggu Allah siddiqon kana loba benerna. Wa yakum sareng kudu mikasieun anjeun wal kadziba sarta bohong. Painal kadziba karana sayaktosna bohong yahdi eta nuduhkeun ieu kadzib ilal fujuri kana lacut. Wainal fujura sareng sayaktosna lacut yahdi eta nuduhkeun ieu fujur ilan nari kana naraka. Wa mayazalu sareng teu eureun-eureun sarojulu hiji lalaki yakdzibu eta bohong ieu rajul wa yataharra sareng nya-nyaan ieu rajul al kadziba kana bohongna hatta yuktaba sehingga yen dituliskeun ieu rajul indallahi munggu Allah kazaban kalawan loba bohongna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari wa Imam Bukhari. Alaikum kudu netepan aranjeun bisidqi kana bener. Fa innahu mangka sayaktosna itu sidik babun eta lawang min abwabil jannati tina pirang-pirang pantokna surga. Wa iyyakum sareng kudu mikasieun aranjeun wal kadziba kana bohong. Fa innahu mangka sayaktosna itu kadzib babun eta hiji lawang min abwabin nar tina pirang-pirang pantokna neraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Khatib Imam Khatib an Abi Bakrin katam piti Abi Bakrah. Alaikum pek netepan aranjeun bil qiyami kana salat bil qiyamil laili kana salat dina waktu peuting. Fa innahu mangka sayaktosna itu qiyam da busolihina eta tapakna jalma-jalma anu saroleh qablakum samemeh aranjeun kabeh wa qurbatun jeung mikadeheus ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Wa manhatun jeung matak nyegah anil itsmi tina pagawean dosa wa tafkirun jeung matak ngiparatan li sayyiati kana pirang-pirang dosa wa matrodatun jeung matak nolak lidai kana panyakit anil jasadi tina jasad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Bilalin katam piti Sayyidina Bilal. Wallahu a'lamu bissawab.